jelema nu geus jadi mursyid mung kanyahoan contoh Habib Lutfi emang kanyahoan teu ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano secara zahir kan ada piano kurang didelek ku zahirnya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi horenganan nah piano masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh oh horeng hatenya nama keur ka Allah lepaskan tuh secara zahir urang oh jakeur main piano nyanana keur ka Allah atau di mobil lagu jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh kabeh keur ngadengekeun lagu masyaallah tuh kan nyana nu nita setelan tuh ya Allah kadeng ku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai atuh eta mah belah dieu Aji Pedi mah lain eta kan laguna Hamawi ya mistis eta adalah Hamawi yang ismis secara zahir oh kabeh kan kadinya celi syariat mah kan kadinya kabeh ge celi syariat mah kadinya kabeh wah lamun aya video mata syariat celi syariat kadinya orangnya nama keur zikir ka Allah pisahkan jeung makhluk teu kaharti zahir akur diuk samobil sabes kolbu nyana ka Allah seperti eta mursyid ahli-ahli embung kanyahoan pan ieu mah lain tasbih oh bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbihna bahkan di nulu jelema ge masyaallah kan ya Allah masyaallah ya Allah lain lu si sia pasti celi syariat mata syariat irung syariat iya pasti ka zahir sebab insan berubah tapi kan nu geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh musik tinggal musik teu ngaruh gambar tinggal gambar nyana kan geus ninggalkeun ta ieu keur carita ieu tah keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah nyana geus eueuh sebab geus ka Allah ghairiyahna geus eueuh geus fana ku tajalli selalu ingat ka Allah bae atuh musik tinggal musik nggak ada ditita supaya orang aja musik nu bade wow bade kan pulkeun volumena fullkeun wah atuh di bus teh sing geleter kaca teh ting tang nyanana ka Allah teh kajahoat seperti gitu seperti kos gitu eta keur cerita mun musik mun piano naon bae nu kadeleuna ku urang kokos kitu sebab urangna syariat jadi berarti urang mah ka syariat bae ka benda-benda ka tingkah-tingkah nu kadeleuk ku urang nyanana pan geus ninggalkeun eta dirahasiakeun cukup Allah bae jadi ka Allah Maha Latif urangna jatuh zahir bae batin lain selalu kos kitu sebab geus eueuh gairiyah selain Allah ngan ka Allah
kumaha bae carana nyana kumaha bae carana ya musik ya piano ya dan lain ya nyanyi zahir masalah batin ke Allah jadi loba nu katipu taku ahli marifat mah loba nu katararipu mun keur carita tipu padahal teu maksud kitu nyana nyumputkeun nah ieu 100% kos kitu di dunia lain sakadar di Indonesia ku umbung-umbung na kanyahoan urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae asal di loba jelema bae haju bae gerak na lain deui besi teu pajar wali ya tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar sih hade ka ahli Allah